Cengek. Ayo cengek aing pernah jual. Oh gitu. Aya naon ai sia. Naon sia? Atuh da sia mah teh ngomong teu naon. Cicing we di diingat. Sia keur naon hayu. Aduh, cengek aing geus baretian kieu tereng hajual ieu mah teh beunghar aing keur mahal kieu teh. Aduh. Cengek. Ayo cengek aing pernah jual. Oh gitu. Aya naon ai sia. Naon sia? Atuh da sia mah teh ngomong teu naon. Cicing we di diingat. Sia keur naon hayu we cengek ieu cekelan cengek naonan geunaan beribardan. Kabeneran ieu aya maneh. Aing boga taneuh dijual ku aing. Geus loba pepelakanan. Aya pelak talus, pelak kopi bukan loba we aing. Boga duit anjing saya nu nagih ya. Tanah nama lah beraya we jangan sekalian pepelakan pangkal talus mah. Orang mau itu kebona belah itu tuh kebona bisa erek kecoh ilik belah itu aya. Oh itu. Itu tuh tengah caur itu. Oh juga lega euy. Sabaraha hektar eta? Ah lumayan ya daga. Ek dijual sabaraha eta? Butuh duit buat baru nih. Ana tuh kebun ieu teh. Ciri-ciri mana kebun talus? Tuh, deket tangkal cau tuh, udah malah kaciri tuh, geus aya talusan nya sagala bae duit lah. Me aing mah teu mahal ieu sok geuwat. Wah, jangan eta. Bisi carekan ke dijual. Oh, eta mah mu aing geus aya sertifikatan. Aya eueuh duitna. Ah. Coba atuh. Oh iya. Aya eueuh duitna. Aduh, ya nuhun ya. 100.000 ieu heuh. Nuhun nya. Mana tuh yang kebun apa ini? Tuh, kemana ka ditu tempo tuh aya tuh geus aya talusan. Aing panggelana gua terus ya. Heuh. Heeh. Ayo. Aman, atuh kebun talus di dieu kebun talus acan. Mana kebun talus di tanggal cau? Iya, tanggal cau mah. Wah. Nah, iya gitu, talus. Iya, ini dijual. Beda eueuh deui. Wah, ieu mah aing. Alhamdulillah, kamu dampingnya. Aing ka olo, anjing kaek matian. Aduh, aing tanah sacepret kieu adalah talus coba geus layu. We naon eta? Tukakan babarsing kubu. Aing mani ngejat, bukan aing. Naon kerosakan teh? Ruk teh maneh. Nenangan naon eta atuh? Aing teh nangan dompet, eta ragrag dompet aing teh. Nyaho di mana ieu teh? Keur ditenangan geura atuh pangnengankeun tuh, urang belah dieu. Lumayan yang tuh bahari itu kerasukan aya. Dompet di leuweung. Emang HP ada di miskol. Ya lieur neangan anak tuh. Ku aing contohan ke dia. Nah, Nyaukan lah. Nengah. dompet segala leungit. Mana ya dompet? Nyaukan lah. Iya, mau dompet teh ya. Ya adalah anu kieu lain dompet teh. Oh, ka dieu. Oh, ka dieu. Iya lain ya. Kan sekeras ya. Aing rusuh yang sing malah. Mantap. Teh heula ada goan atuh. Untung kapangi ku aing teh dompet teh dipiceun, geus bedaan tuh dipiceun itu dompet teh. Wah edan. Wah aing halas ngasak di tetangan. Aing sugan aing dompet aya duitan. Ya dipiceun mah tuh mun aing pabetkeun itu tadi. Untuk hayang sing ku aing di tangan. Anu dirasa. Kapan heueuh ieu teh dipiceun tah? Ieu teh geus unan haeunan ieu teh. Aing teh dipiceun da ieu nama tah. Jerona mah geus dipesakan ku aing, mah dipiceun. Nuhun heuh, geus kapan ku aing dipiceun dialungkeun. Udah itu nu teh. Ayolah, dipayun. Sah, balik. Sok ek meuli naon? Tahu balik kerupuk dia. Jangan buka puasa. Kita lagi buka puasa kan. Kerupuk dia sah. Aham. Makanya duit nak aku bawa orang. Cih, sia mah cenah ek meuli tapi nganjuk. Oh, karam kagak bayar dia ke bapak aing. Cua ya lupa, aing suka yang mamis nak. Sah, air lupa ya roti, mamis nak. Roti burik, nu kieu. Oh enggak lah, bayar tilu. Berarti mak aing, bapak aing. Bisa. Oh sah. Anjir poho, bayar roti mah kudu jeung susu nu nikmat na ge. Salah ini poho deui. Nah naon sia burik? Bulak-balik wae musingkeun san. Kapan air roti mah ngeunaan jeung susu sah? So kalau burik inget-inget naon deui? Keteh poho deui balik deui. Bensin erek bensin.
Anjing nasa teh dong. Lajeng naon aing bensin sa? Bisi we si aing ngaduruk imah sia. Ajek daun sisa ke aing. Popolontongan. Pak, Tahun burik. Tak duitnya biasanya jajan pacan payu bapak dagangnya lagi ya. Geprek na oge. lain ya Pak. Aya nu nita ieu nitip hayam. Hargana ge 20.000 hiji mah. Oh, bae daekeun cenah. Nah geuning daekeun mahal eta burik na saha? Urang mana tamuna burik? Tamu apa lain? Heueuh tamu atuh Bapak. Bagi sabaraha hiji burik yeuna pesana rek daging nek dada. Dua Pak daging mah. Tapi hayang ngate jama teh digabrek ngate make setung cenah. Mun dirasa sia burik. Ih, pan Pak. Permintaan sesuai baturna temen naik melina. Burik mah saukur nurutkeun wae hungkuh. Oke deh camilah Pak. Ini sia burik. Mana nu digeprek ku aing geura burik.